si Akang. Jangan ka imah bukan teh di kandang. Jangan mamang. Oke, sakedeng. Kenal tuh? Mamang keur marah yo. Ayam ciamis. Ayam sundul. Ya mamang kadinya sakedeng. Dia Kang. Dia Kang. Aya naon nenek mamang atuh meuni para tisasari. Kuring teh mang. Heeh. Geus riungan jeung sababaraha pemuda di lembur mangnya. Nu ngalanggur lah intina mah teu baroga gawe ieu teh. Karobrol jeung kuring teh. Kang ieu teh cenah kumahanya urang teh da ngalanggur teh. Dilatih nya pagawean da hese. Cenah angkat itu ka dieu hese. Tugan cenah aya solusina. Kumaha carana sangkan urang teh hirup teh boga penghasilan. Ai kuring teh heula kuring teh bisa mikir yeuh ai mah kuring nanya ka si Mamang teh si Mamang biasana boga solusi gitu. Tamang. Tadi teh aduh ya Kang, urang sok bingung-bingung. Dina zaman ayeuna mah urang kudu kreatif jeung inovatif. Itu sangkan naon sangkan taraf ekonomi di lembur teh stabil Kang. Nya kudu eta kudu kumaha salah sahiji contoh tuh bos Mamang tingali ieu teh urang lamun hayang kieu sok ngayakeun pemuda ngariung 15 urang paling loba paling saeutik 10 urang nyeun kelompok lamun geus di mana-mana geus aya kelompok urang bisa ngajukeun ka ditu tah hayang nu jiga Mamang kieu ieu teh nya ieu ogenan sarua ti dinas peternakan jeung perikanan ieu teh asal aya kelompokna nu puguh jeung tempat urang mah nya atuh kudu aya tempat urang teh gitu ieu teh hayam kampung mah lain atuh da abrah yo ngobrol hayam kampung ieu teh hayam sentul gang balap oke balap hayam sentul teh hayam asli nu Ciamis. Urang nempo juga hayam kampung mang. Naon bedana jeung hayam kampung? Beda ka cida hayam sentul jeung hayam kampung jeung hayam Bangkok beda atuh. Naon nu ngabedakina? Ciri-cirina. Hayam apa? Ciri-ciri hayam sentul. Naon mang? Muka hiji, pamatukna koneng. Nah, warnana. Ieu mah nu alusnya. Nu anu termasuk kategorina bagus. Nya. Pamatukna koneng. Jawer di luhur siga suuk. Tuh kacang siga suuk. Anu katilu ceker. Cekerna warna koneng. Eta nu alus. Anu kaopat nu terakhir bulu. Nya bulu teh tungtung teh aya hideungan. Anu siga sisit. Aya warna hayamna nu benerna naon? Oh, warna hayam aya nu abu-abu. Hawu aya nu siga emas kepasan. Oh jalak meureun mah. Nah eta terus anu katilu teh aya anu bodas. Bodas oge nu kaopat mah anu rada hideung. Eta teh disebutkeun teh sentul batu anu kitu mah. Tuas. Lain tuas satu hideung gitu kumaha nya hideung lah. Tiga warna batu gitu. Nah gitu eta nu alus mah di Ciamis. Emang ngajukeunana ieu teh jang barudak ieu. Wah, hese atuh mang asa urang aya kelompokna anu bener-bener potensi, inovatif, kreatif, otomatis dinas mah langsungnya tujuan. Tapi moal lah mang ieu anu dijual lah. Moal ieu mamang lamun rek ngajual teh ngan saukur 2,5 bulan. 2 bulan lebih 2 minggu. Tuh kapan dina zaman ayeuna mah urang teh kudu bertasakur. Naon? Bertasakur ribon. Ayeuna mah beternak, bertanam sayur, anu waktuna kaukur. 2,5 bulan bisa ngajual. Kuring ayeuna rek barudak deui mumpun can balubar rek ditepikeun. Tepikeun. Berarti Mamang bisa ke nganter kuring ka ditu na? Bisa, engke di papatahan hayam sentul teh nu kumaha nu pang alusna. Kudu ka saha ke ka ditu? Engke tenang, aya Pak Kabidrio, aya Pak Lukman di ditu di dinas peternakan yang perikanan tenang lah. Eueuh wae ka Pak Kadis ka Pak Haji Giatno, tenang. Kuring ayeuna rek ka ditu ka barudak nya. Wayahna mang atuh nuhun pisan. Siap, mun bisa minta jangan liwat ke puting. Tenang. Waalaikumsalam. Bener. Hayang kreatif barudak zaman ayeuna alus tapi tah ieu teh nu disebutkeun mensejahterakan ekonomi di tingkat masyarakat.